Kembali lagi di channel kami Bacot Sisoka TV. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, harap klik subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kabehan. Cara gue yuk. Cara gue fans para fans. Sanajan orang tuh boga fans ya. Lah ngomong gue boga fansnya. Orang di Bacot Sisoka TV, orang minta hampura ya. Akhir-akhir ya orang jarang nyin video, lain jarang nyin video tapi mah geus tilok gitu. Orang dari terakhir deh nyin video tentang ngalamar pegawaian gitu ya, di interview HRD. Mestinya budak larau gitu. Orang kudu kumaha piraku orang sorangan di syuting dong Mama Betty merenya sorangan perana, tapi kan ulah ini nyorot orang kamera. Nah mestinya orang kurang semangat gitu nyin film deh. Butuh partner sebenarnya mah anu bisa gitu nyin perfilman. Hari untuk acting malah orang bisa acting gitu. Sanajan rada-rada beku kayak banget orang. Jadi orang minta hampura ya anu sebesar-besarna ke para subscriber Bacot Sisoka TV. Orang ayana jarang ngupload video. Sebab udah kena geus kita araktif gitunya. Geus teu aya paling syutingnya orang tiruan beda. Jeung si Acang, jeung Uwi, jeung urang paling. Sakituan doang. Padahal mau loba anggota mah gitu. Luwih di puluhan juta mah. Tapi anu syutingnya paling urang banjing eta-eta bae gitu pemain lain. Jadi sekali di orang hampura gitunya kakabehan. Tah orang semenjak geus jarang aktif gitu di Bacot Sisoka TV, orang nyeun deui channel YouTube eta ngaranna Alpan Gagal Sarjana tah. Di handap tah Alpan Gagal Sarjana. Coba bae deuleu subscribe. Eta orang nyeun pertama eta nyeun video sosoranganan gitu. Kayak jomblo. Urang rekam sorangan gieu. Merekam urang sorangan. Ngomong sorangan, urang sorangan. Anu ngedit urang sorangan gitu. Tadi dinya urang Hollywood didinya gagadabagan. Nah, terus eta orang ngajak kalau orang dah gitu. Si Najam Ompong lah didinya. Kurang diajakan alhamdulillah daekeun gitu ge. Pageuh kita sungut ngomong amun syuting dari kamera. Ari ngomong di lembur biasa mah gitu, teu kamera ngomong cerewet tapi di haru kamera pegbelag-began. Sedang naon melegpeg. Dah urang dah geus didinya syuting amun penasaran deuleu beta Alpan Gagal Sarjana di handap tah. Kurang dari dia mah hayang nyeun gitu video dina IG gitu nyanyiin video-video pendek gitu dong batur tah na IG. Tapi orang apa lagi goreng nih apa RAM gini sagiga dinya RAM sagiga sinyal hapus boro-boro nak masang IG masang WhatsApp bagian dut-dutan malu lindir bae tah. Teka kirim-kirim ya guyuhan bisa ngedit video pakai KineMaster. Nah orang kakabehan lah ieu sahabat gitu anu hayang ngilu syuting gitu susutingan lah ieu mah ulah ngarapeun subscribe lah ulah hayang ngarapeun subscribe. Nu penting mah urang resep we urang meresep ya sebenarnya kikian gitu resep teh ya. Apalagi di dulu batur teh asana kumaha gitu asa bintang ternama. Nah lain gitu kurang orang bisa ukur resep gitu nya bisa ukur hobi resep ngeditan video teh gitu ngedit ke situ teh. Ayo sabaya ke budak Sisoka gitu anu bisa saruting anu bisa ngedit anu bisa acting itu ayo ngiruan teman sabaya teman kolot nek aki-aki nek nini hadiah ditampung orang kabeh orang nyen film non bet mah nek asal geus teuing belum mikiran duit eta mah ngopi bae geus urang hitung-hitung ngopi di kumpulan. Nah iya orang untuk di channel Alpan Gagal Sarjana ya geus sarua urang ya. Jarang nyin video ieu kuari mah. Pertama mah enggak poe upload na dua be. Geus ngedian jarang. Najam Ompong nangis bosaneun syuting we. Diajak syuting malah beg we banget da lumpat bae.
diajak syuting, ayah daekin syuting. Terek ngomong cicing bae, kenapa nu cicing bae kieu ya. Tah. Selah pokoknya mah rumit bae pokoknya mah cerita hirup. Tah. Geus kitu bae meureunnya. Apa deh yo ngacapak mah yo. Nah, geus lah ulah acara caprakan bae ngilieur aja. Geus, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugan calager sarian udah larinya. Waalaikumsalam.